Wilujeng sonten tepang deui sareng simkuring nepi ka panggabean dina Kilas Warta. Kevin Sanjaya sareng Marcus Gideon kedah ngagentos gelar dina Daihatsu Indonesia Master 2021. The Minions gagal juara usai menang sanggeus eleh ku pewakil Jepang. Kevin Sanjaya jeung Marcus Gideon ngalawan Takuro Hoki jeung Yugo Kobashi dina final Daihatsu Indonesia Master 2021 nu diayakeun ku International Convention Nusa Dua Bali. Dina game kahiji, Hoki jeung Kobayashi geuwat dibuka serangan. Minion nyobian ngalambatkeun tempo, tapi kesalahan anu dilakukan ku ganda nomor hiji, duanya ngajantenkeun aranjeun langkung katinggalan tina Hoki sareng Kobayashi, sareng eleh kalayan skor 11-21. So to the mid-game interval. Beda dina game kahiji, para Minion langsung ngrubah gaya dina game kadua. Service over. 4-12. But it was a good serve. Service over. That could be a very costly miss by Kobayashi. Laju skor Kevin Marcus henteu ka empah ku pasangan Jepang sareng pertandingan kadua kalayan 21-17. Dina game penentuan dua pasangan main dina tempo gancang nepi ka lumangsung ngegudak angka. Service over. 7. That's good play by Kobayashi. Service over. 6. Well taken. Yeah. Langkahna beuki tegang sanggeus Kevin Marcus tungtungna nyaruakeun skor 18-18. Tapi tungtungna Hoki sareng Kobayashi tiasa menang pertandingan ieu. Kalayan tiasa menang pertandingan ieu, kalayan kemenangan 2-18 sareng memastikan gelar juara. Kevin Marcus oge gagal ngabela gelar Master Indonesia anu dimenangkeun salila 3 tahun berturut-turut ti 2018 nepi ka 2020. Salilana ti eta kagagalan Kevin Marcus ngayakinkeun Indonesia tanpa gelar dina ieu turnamen. Sedangkeun pikeun Hoki sareng Kobayashi dina taun kejuaraan 2021 eta nandaan kemenangan kahiji kamarenana ngalawan Kevin Marcus sanggeus sok eleh dina 10 kali pertemuan samanehna. Kusakitu warta anu tiasa dugikeun ku simkuring. Saja pamit mundur, amit ungkur kasadayana sampurasun.